Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Puji sinaran syukur hayu urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Rahmat sinaran salam mudah-mudahan sapapaosna oge salamina dilanggeng mayengkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para ahli wargina, para duriyahna, para sahabatna, tabi'in tabi'ahna, tug dugi ka urang sadaya, mudah-mudahan urang sadaya ku Allah digolongkeun janten umat Kangjeng Rasul tur kenging syafaatna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu sadaya, dina jiwa urang teh aya 3 papelakan. Lamun ku urang diberak, diurus, maka eta papelakan teh bakal jadi ageng kangge diri urang. Anu kahiji nyaeta papelakan nafsul amaroh, anu kaduana nafsul lawamah, anu katiluna nyaeta nafsul mutmainnah. Sawihan deui, anu kahiji nyaeta nafsul amaroh, anu kaduana nafsul lawamah, anu katiluna nafsul mutmainnah. Ari papelakan nafsul amaroh mah nyaeta papelakan nafsuna anu angkara murka. Jadi lamun cekolot mah cenah eta teh tukang ngulit iblis, tukang ngamat setan. Selalu ingin jadi nomor 1, hayang pangrajana, hayang dipikasieun ku balarea. Atoh lamun jelema sieun ku kuring teh gitu. Ta eta teh nafsul amaroh disebatna ibu. Sahaok kadua gaplok, panon sipit oge dibolotot-bolotot we. Awak begeng direbeh-rebeh. Dina leungeun dipasang tato meong, tato macan, dibeja-beja teuterak dikadek cenah kuring mah, dibedil ge teuterak, ngan di mana sare masang obat nyamuk eta teh ibu, manya nya jawareng kitu. Di pagerna teh ku pencak silat, karate nu kararitu wusu, taekwondo, dah hayang dugal teh hayang sakti, ku kasaktian kamandragunaan. Ngan lamun urang melak eta ibu, jalma teh bakal pikasieunneun meureun nya, bakal jadi sararieunneun ku urang teh. Lamun urang dipikasieun ku jelema, ku masyarakat nya bakal jauh urang teh meureun jeung jelema nya. Bakal jauh oge jeung rahmat Allah ta eta anu bahayana. Jauh jeung masjid, jauh jeung Al-Qur'an jeung sajabana, kana perkara ibadah teh bakal jauh. Akibatna kadituna jauh jeung rejeki oge nya. Matak anu kararitu mah ngariungna nage di terminal, ibu di pasar, di parapatan, babasaanana ge jeung baturana teh anu di kolong bumi we geuningan, jeung anu susurudu kana kebon sampe babasaanana teh. Ta urang mah ulah melak eta sabab bakal jadi jalmi terisolir di jauhan ku jelema. Sangsara kadituna, sangsara dunia jeung sangsara akhirat naudzubillah. Aya anu kadua nyaeta papelakan nafsul lawamah. Papelakan lawamah mah bawaanana teh ibu, hayangnana teh hayang nomor hiji teh, hayang kaya raya, ingin menguasai dunia, hayang salieuk beh, hayang sagala boga. Akibatna kadituna sieun seueur ka sieun, sieun miskin, sieun rugi, sieun bangkrut, sieun aya saingan, sieun jeung sieun hirupna teh. Sehingga nalika nepi kana kabeungharan, kana kakayaan, sanajan loba da teu nikmat karasana nage nya. Da dieunteupan ku kasieun jeung kasieun
matak nalika aya beungharnya caka ge sagala kasorang, tapi bakal kalengitan eta jelema teh ku hiji perkara. Naon anu kalengitan nyaeta katentreman hatena. Matak loba jelema anu beungharnya cakah, loba duit, loba sagala, teu saeutik dibatur mah ibu, maotna di penjara, maotna gantung diri, maotna nginum racun, naudzubillahi min dzalik. Pan aya geuningan orang-orang ternama, Napoleon Bonaparte, Sophia Loren, Marilyn Monroe, vokalis Nirvana, vokalis Linkin Park. Pan maotna teh bunuh diri eta teh. Lain sabab kalaparan berartinya. Tapi dirina dienteupan ku kasieun jeung kasih teu aya iman dina dirina. Jadi kahormatan hiji jelema mah geuningan lain ku kabeungharan. Lain ku mobil mewah, lain ku imah bertingkat berkilat sanes. Tapi kahormatan hiji jalmi mah sajauh mana dirina mangfaat keur diri batur. Makin loba jelema anu katulung, makin loba jelema anu dibukakeun kasusahna, makin loba jelema anu kahutangan budi, kahutangan ku ilmu, ku harta jeung bana, malah tempat ngumaha masyarakat, bernaungna masyarakat, makin naik kahormatan hiji jelema. Jadi kahormatan hiji jalma lain ku kabeungharan, lain ku bertingkat berkilatna, eta mah palsu, semu, bisa jadi kitu ibu. Nya dihareupeun mah jelema teh bisa nyebut Raden, Agan, Cecep, Aom. Dihareupeun eta teh. Nya ditukangeun mah bisa jara rebeng nya. Bibir mancung sabelah, panun beureum sabelah, bari nyebut si medit, si koret, si keked mengkene, buntut kasir 7 meter. Mereket jahe merege hese. Tah urang mah tong melak papelakan eta ibu. Tapi canak papelakan anu katilu nyaeta papelakan mutmainnah. Ta ieu mah papelakan anu hate urang teh bakal adem ayem, tentrem. Dunia teu seueur karudet, di akhirat urang bakal sugema. Nu sieun teh lain sieun dibohongan, lain sieun ditipu, lain sieun miskin, lain tapi urang sieun tebih tina rahmat Allah ta eta anu dipikasieun teh. Mangga meureun bade berkilat, bertingkat, berpangkatnya, mangga. Tapi ieu diri kudu aya dihanap meureun kitu ibu. Mangga bade ngawangun gedong sigrong hade dangong matak bengong anu noong, mangga. Tapi pribadi urang teh kudu aya dihanap. Mangga kabeungharan berlimpah ruah ge mangga, tapi hirup tetep kudu sederhana. Ta eta jiwa mutmainnah. Jadi jiwa mutmainnah mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Teu sieun ing harepan nu bakal datang, teu ingis ing harepan geus kaliwat henteu. Heg misalkeun aya bejana kiamat teh cenah taun payun, mangga masing isukan oge. Keur jiwa anu mutmainnah mah derwe da teu sieun, da maot mana ge sararea meureun nya. Cek Mama Loren baheula cenah kiamat teh 2012 ibu. Cek Bah Surip 2012, Bah Marijan 2012. Ari pek teh maranehanana maot ti payunnya. Tos kalangkung jaban ge. Teu sieun pokona mah kalaparan, teu sieun. Teu sieun kalaparan sabab dibalik lapar aya nikmat laras ibu. Sabab moal nikmat lamun teu lapar heula urangnya. Teu sieun, keun bae teu dahar ge abdi mah asal bisa ngising badag. Asal aya tanaga we. Teu sieun kalengitan rezeki henteu, da rezeki mah tara leungit. Anu sok leungit mah duit. Sabab duit mah lain rezeki ibu sanes. Pan geuningan loba jelema saalit artosna tapi rezekina seueurnya. Atawa sabalikna anu seueur artosna tapi rezekina saalitnya. Ageung mana tadaharna tukang kuli macul jeung anu boga sawah ibu. Tuh, nu boga sawah mah ngeun saalas oge cuman cemennya. Tapi anu kuli macul mah 2 alas ngemplat ge masih lutam letem jiga doma eleh. Gajah badag, daharna badag, ngising nage badag. Sireum leutik, daharna leutik, ngising nage leutik. Kantos menakan sireum melegeng sagede gajah ibu. Da teu aya nya. Tah ieu anu disebut jiwa mutmainnah. Jadi teu sieun, teu ingis. Kaum ibu sadaya anu disebut hirup dina jiwa mutmainnah mah nyaeta aya di antara 2 panto. Abus tina panto kahirupan, kaluar tina panto maot. Jadi jarak antara panto hirup jeung maot teh kacida singkatna. Jalma anu beunghar, anu miskin, pajabat, rahayat, anu ibadah, anu maksiat, anu gering, anu sehat kabehna ge keur nungguan maot urang teh nya. Kedah sadar ka dieu ibu urang teh. Geura lamun aya budak ngora
keur ajojing misalkeun keur ngorkes anu bobolokot ku tato rambutna ruwag-rewig ceuli diantingan heg jararoge eta budak teh heg taros ku ibu geurah ujang nuju ngantosan maot lain gitu soak da geuranya sabab manehna keur teu sadar yang dirina teh keur nungguan maot aya aki-aki 80 tahun ibu umurna teh ngajemprak di teras tuurna geus hareuras jeung cangkengna teh kitu bongkok si aki teh gado geus arek sasalaman jeung tuur celak ngacai cileuh we sagede-gede bola pingpong lahar ngaliwat incuna anu 12 tahun aki keur naon yo cenah aki mah keur nungguan paeh cenah kunaon coba si aki ngejawab kitu sabab eta si aki geus boseneun hirup ai kalepak teh nu maotna incuna ibu tadian nungguan paeh teh akinana ayeuna anu paeh teh jadi incuna atunya tong aneh sabab malaikat Ajrail mah tara ngadodoho aki anu didodoho ku malaikat Ijrail mah anu hirup matak bisi urang penak jeung anu teu damang bungahkeun ibu sing ageng mana nu teu damang masuk panjang umur kitu ameh raose nah leres kitu ujang panjang umur leres da anu pondok umur mah anu maotnya sok bade iraha ge dijemput ku Ajrail abdi mah tos siap naon tos siap kawajiban tos dicumponan pasunatan dikeureueuh wakaf gaduh tuh tinggali masjid madrasah pasantren alhamdulillah pamakruhan diangangan ngeureueuh tah eta teh jiwa anu mutmainnah anu siap kana sagala rupi anu ku Allah ditibakeun ka urang tah kaum ibu sadaya jadi nalika malaikat Ijrail datang teh mangga urang mah tos siap tangeun nyawa ulah dihayang-hayang ibu maot mah naon sababna sok tara cios eta teh misalkan ibu pasti ajeng bapak teka hoghagnya kecilig kia-kia teuing mah aing cenah rek malinkeun maneh ka Ciseureuh datang ka Ciseureuh meureun balik deui setengah jam teh harita teh ibu kunaon mah sang balik deui atuh dat aya nyawa cenah Ciseureuhna ge caah jadi si goreng meureun malikeun maneh teh ari saatnya atuh moal palid-palid tuh jadi dihayang-hayang ge moal tulus moal da can waktuna aya budak ngora meureun putus cinta apaan ada nu putus cinta teh ya aya paribahasa bila hatimu secantik rembulan jangan kau biarkan tertutup awan bila hatimu sebening air jangan kau campur dengan lumpur bila hatimu seputih salju jangan kau tutup awan kelabu sabab nalika hate hancur harita keneh eta budak ngora kukurulingan ka warung neangan tali rapia cenah arek ngagantung maneh we kieu-kieu teuing mah angkat ka sisi walungannya ka Ciseureuh di urang kitu arek ngagantung maneh di luhureun dahan loa di dinya ame eueun nulungan maksudna memeureun ditalikeun tali teh kana dahan talikeun kana beheung arek luncat asa-asa luncatna teh gajlang teh luncat ai jeprut teh pegat atuh darapia-nya da eta mah ngojay ka sisi bari bolodog rarangoasan nyalametkeun diri datang ka sisi teh alhamdulillah cenah untung bisa ngojain eta nu ayang paeh jadi alhamdulillah jadi maot masing dihayang-hayang ge moal bisa daya waktuna ti kaum ibu rahimakumullah sobat urang teh di alam dunia teh aya 3 ibu anu paling lengket teh nya hiji harta bana anu kaduana kulawarga katiluna agama punten ieu bab agama dikatilukeun ku pribados sabab kunaon sabab agama mah biasana sok saberes anu kahiji jeung kadua sesana sesa dahar sesa gawe kitu nya sesa nanahaon we sesa nonton orkes sesa tiktokan sesa andin jeung al teh agama teh salat isya kapeutingan cenah naha si andin jeung si al cenah kagok kan urang mah rada can pernah sigana ngeusian kana koropak teh 50.000 nya sesa da urang teh sesa ya Allah boga ladang ngajual pare ladang gajihan menang jutaan abus ka masjid nya aya koropak mah da kokorobet kana saku teh sieun salah nyokot gitu sieun anu 10.000 cenah lebar jadi urang mah sesana sesa rokok sesa jajan jeung sajabana matak geuning cekolot jarang cenah jalma anu keur macul inget kana pangsolatan tapi mang pirang-pirang jelema anu salat inget teh kana paculeunnya panaya caritana jelema salat asar meureun wah geus gining acuk sae kopeah geus sae kopeah haji BHS sampingna geus ibak teh arek init ka masjid aya murang kalihna cek murang kalihna teh cenah antosan sakedapa ieu cenah abi arek
ngawiat artos hayong ngadamel bumi cenah abdi teh sabaraha duitna jang nami aya 50 jutaan lah sok kadiekeun cenah ukuranna hayang sabaraha imah teh hayang 8 kali 12 meni badag-badag teuing cenah eta atut kurang meureun duitna nage nya sok ieu mah bade nabung heula ka bapa engke rek ditamihan cek budakna teh ku bapana teh simpen we na lomari ibu tinihan ku anguan dikunci eta lomari teh teras we salat ka masjid maca iftitah beres maca Fatihah beres barang beres maca Fatihah rakaat kahiji keneh maca surah ari belenyang teh kana lomari pikiranna teh pelesiran ari ukuran 8 kali 12 mah meureun gede modalna ge meureun moal cukup 300 sak semenana ge encan keusikna tuluy ya di papayan ibu rakaat kahiji beres tah ngabagi-bagi duit ruku sujud cengkat bari maca Fatihah deui Fatihah kadua mah neangan nu digawe nu hade mah jigana mah urang Cikamarang cenah tah aralus gawena terus diteangan rakaat katilu neangan mode imah tapi ka di papai mah teh hiji-hiji di Jampang di Cinageun belah mananya imah nu alus teh kitu aya rakaat kaopat teh der teh ngabangun eta keur atahiyat ngacungkeun curug tapi ka asa ngalalempeng pondasi ngacungkeun curug teh jeung asa nu nunjuk nu gawe teh geuning ya Allah ya Rabbana teh ka kitu sesa urang mah nya sesa tah ibu nomor hiji teh kudu nama urang teh agama di mana urang dijemput ku Ajrail teh urang tos siap sabab agama bakal nulung jadi nalika urang dicanak ku Ajrail ka pengadilan Allah ka kubur teh urang teh sadar yen urang teh bakal disangharepkeun jeung peristiwa anu can pernah aya kajadian samemehna di alam dunia urang bakal diadili urang teh ku malaikat munkar wa nakir ibu anu bejana teh galak eta munkar wa nakir teh nya urang teh digusur dina kursi anu kacida heurasna harita awak urang di bulan di Borogod ibu ku kabel ku tali anu kacida teuas jeung heuras sirah ditutupan ku lawon bodas ngeluk tungkul teu usik teu malik jiga bueuk menang mabuk meureun kitu nya tungkul ibu munkar wa nakir teh lalar liwat ngareret ngaberebet tina socana seuneu harita ngepretkeun cameti euneur kacida handaruanana tidinya urang teh kasieun anu luar biasa kasaha kuring kudu minta tulung teuludeung kuring teh teuludeung aya anu nomor 3 nya eta agama da hartabana mah moal bisa nulungan urang kaluar awak teh ti imah teh digotong ku batur teh teu aya gelas jeung piring nu ngencar hiji-hiji acan teu aya ibu arek nulung teu aya ngeun agama ngeun rek dipenta tulung teh agama urang teh rada izin da di nomor 3 wae sesa tadi teh sesa ngeun ku sabab anu dipenta tulungna bager agama wayahna we cenah agama tulungan abdi kuring teh cenah bakal diadili ku malaikat di 3 alam hiji di kubur di mahsyar jeung di mijan kuring bakal digulang gaper ku malaikat munkar jeung nakir tulungan kuring heug cenah ku kuring sanajan kuring diapilainkeun sanajan kuring di nomor 3keun teu naon ku kuring ditulungan moal diantep ngeun cenah wayahna kuring mah moal bisa bohong jiga maneh kapaksa anu ditanyakeun ku malaikat teh ku kuring bakal dijawab saebrehna pan geuningan maneh cenah kungsi loncat tina janela rana di palengpeng hansip ku kuring bakal dibejakeun kembahe pokona mah asal baturan we pan harita anjeun cenah kokolongkongan dina kebon bonteng jeung waluh batur tuluy dipetikan teu bebeja wayahna ku kuring dibejakeun wios cenah asal di barengan we kuring teh tah di dinya ibu hate urang teh eling sadar kaduhung baheula agama di jieun nomor 3 kaduhung agama di jieun sesa kaduhung agama sakasampeurna geuning nu bakal bela sungkawa nepi ka ditu teh agama matak ibu cek pun guru mah hirup teh ngeun sakali cenah ujang omat ibadah kudu sakalian hirup teh ngeun sakali omat ibadah kudu sakalian tak keur jalmi anu jiwa mutmainnah teh anu tadi siap nyang harupan akhirat bakal ngajawab di jero kubur teh keun wae harta bana mah dibagi-bagi ge keun wae caroge mah nikah deui wae ge keun wae kuring mah da geus dijanjian ku Kangjeng Rasul bakal disadiakeun 82 widadari
keun bae dibagi-bagi oge da di surga tentos disadiakeun cek Kangjeng Rasul man bana masjidan banahullah sing sajalma anu ngadegkeun masjid anu ngamakmurkeun masjid maka bakal diadegkeun ku Allah hiji bangunan nu mewah di surga. Tah ibu urang teh kedah ngagaduhan jiwa mutmainah sabab disayogikeun ku Allah bangunan-bangunan mewah di belah katuhun arasnya eta di Iliyin entos nyampak dirinya garwana Kangjeng Rasul Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Aminah lamun hoyong caket kadinya geraprak ieu jiwa teh dina nafsul mutmainah anu taat kana aturan Allah taat kana aturan Rasulna. Sabalikna lamun urang dina jiwa nafsu amaroh teh anu tadi urang bakal ditempatkeun di belah kencaeun aras tah di dinya mah tempatna garong bangsat wah burau wangklang sengseong bonon jeung sajabana tah ayana teh di siji naudzubillahi min dalik. Mudah-mudahan urang sadayana kagolong janten jalmi anu ngagaduhan nafsul mutmainah sehingga urang salamet kubur, salamet di aras, salamet di mijan, urang tiasa lebet ka surga sareng Kangjeng Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo diri abdi nyalira umumna kanggo ibu sadaya anu sami ngupingkeunana leresna murni lungsur ti Allah lepatna jelas tina kabodohan pribados kalayan ditutup ku doa robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.